kamari aing numpak motor ka kota suk isuk pas lampu merah aing teu nyaho aya lampu merah aing dorobos we terus dihareup aing tewak polisi trit. Selamat pagi cing teh aya naon pak, coba lihat surat-suratnya. Surat naon cing teh, surat tanah apa surat naon? Ini cenah surat kendaraan. Berekeun ku aing tah surat kendaraan tah ieu STNK na ieu SIM-na. Wayah nanya ditilang cenah cek polisi teh. Oh ditilang, emang naon salah abdi? Eta cenah kamu menerobos lampu merah. Cek aing teh salah nunda lampu merah di dinya nya katorobos ku aing. Coba nunda lampu merahna coba sing puguh tuh sisi gawir sisi walungan kena maka katorobos ku kendaraan nya heueuh nunda lampu merah di dinya maka torobos wae ku batur. Molohok polisina teh ho cenah berarti salah abdi nya heueuh cek aing teh. Oh ieu punten atuh cenah nya ieu surat-suratna dibalikeun deui. Cek aing teh wayahna teh sukan mah Pak pindahkeun lampu merah teh ulah di dinya. Soalnya pasti kaliwatan ku kendaraan. Sebenarnya lamun nunda nu bener masuk ditutup sisi walungan, sisi sawah atau sisi gawir, moal kaliwatan kendaraan, moal aya kendaraan norobos lampu merah. Oh nya cenah punten atunya, nya citekeun bae sok isukan mah pindahkeun tu di dinya. Adi di dinya wae mah atuh kaliwatan ku batur. Kata robos wae engkena nya. Muhun cenah atuh punten abdi nya dihampura. Aing mangkat teh langsung katipu cek teh ku aing. Yo, aing pan teu bawa KTP-nya. Kamari trek nyieun KTP cita ambe meunang eta bantuan cita ka pamarentah. Nyieun aing teh ka desa. Ku desa teh mane ditanyakeun kakak. Atuh aing teh balik deui. Nyaho cita kakak aing keur gering. Keur muriang, keur diharudung sarung. Keur ngagoler we di deukeut lawang panto ku aing seret we. Hayu milu Kak cita. Ka mana cenah? Ka balik desa aing rek nyieun KTP cek palurah cita mawa kakak. Diseret kita mena keur disasarung oge. Ku aing ge bebatu poe di jalanna teh bari utah uger. Teh sogrogone ka kantor desa teh da ka palurah. Pak, tah kakak teh. Aya cing teh gering-gering oge. Oh, cenah lain kakak ieu ceuk. Kakak naon? Kakak kartu keluarga. Ngomong atuh teh tadi cing teh bolona mah jelema gering digugusur ku aing teh ka dieu. Sugan teh kakak lanceuk cing teh. Ieu sing horeng kakak kartu keluarga atuh ku aing kusrukeun sakali anu gering. Untung teh nyo, pae nyo henteu aya gitu nyaho. Jika nanggeunahunnya mun cicing di Arab ngadenge orang Arab pasea teh jika nu keur tadarus urang teh amin we nyoba teu keur pasea pajar keur tadarus cek urang mah da make bahasa Arab pasean. Kadang jelema mah kana paribasa cenah da aya rezeki mah geus aya nu ngatur lah bari ge teu kudu pusing. Heueuh bener rezeki mah geus aya nu ngaturna tapi lamun siana sare wae mah atuh nu ngatur ge milu tunduh atuh kumaha coba. Orang hirup mah kudu optimis, ngajalankeun kahirupan mah ulah pesimis. Kena teh jadi hoream usaha mah harus semangat. Ingat cicilan masih kena panjang. Jeung di orang kudu optimis teh, kudu bisa nyontok ka tukang nguseup teh tempat tukang nguseup. Can puguh menang lauk tapi geus mawa wadah nu gede nya. Berarti geus optimis bakal menang. Kitu hirup mah. Cekolot cenah sok mamagahan ka budakna jang maneh teh ladang hasil usaha teh kudu nyangsang tong seep-seep wae cai teh gampang hayang nyangsang mah beulikeun we kalang layangan kege nyangsang kan sok anu mamagahan anu karak rumah tangga teh kadang nu rumah tangga sok bingung duh orang cenah rumah tangga teh kieu wae teu maju-maju rumah tangga teh cenah pusing ngeuningan cenah ke kos kieu we hayang maju cenah kos batur cek urang teh lamun sia rumah tangga hayang maju cicing di datrek kaya maju kemana we ka bawana ka Solo ka Surabaya pokokna mah maju we pokokna mah ulah cicing di imah ngajalan dong di datrek maju rumah tangga mah. Lamun rumah tangga hayang tenang pake mode pasrah kumaha carana boga budak dua pasrahkeun kami toha can maya listrik pasrahkeun kami toha encan nyicil motor pasrahkeun kami toha insya Allah tenang orang hirupna palingnya kami toha pasrahkeun ka dukun jang nyantet sia.